suaratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ieu pangajian anu diluluguan ku para pamuda maksadna mieling diturunkeunana Al-Qur'an anu lazim disebut nuzulul Qur'an. Maksudna rek ngaweuteungkeun deui kayakinan urang kana Qur'an. Maksudna deui rek sosonoan deui urang jeung Qur'an ngarahirup teu kalangsu di alam dunya supaya papanggih jeung kabungahan di dunya jeung di akhirat. Maksud nu katilu rek diguar sabeuneureun sasieun eusining Al-Qur'an malak mandar urang uninga kana agungna Qur'an. Sugan di mana geus apal agungna Qur'an urang moal ngamomorekeun kana Qur'an. Da loba jelema nu teu hayang ngajenan kana Qur'an teh lantaran teu uninga kana agungna Qur'an. Ngan eta kaagungan teh moal katemong lamun urang teu lalajo kana perkara nu teu agung. Moal katingali alusna baju wol lamun urang can ngarampa siga kumaha kasarna balacu. Moal karaos nikmatna beas Cianjur mun urang can ngajaran nuang beas Subang. Moal tumarima jelema nu ngadahar sangu poe kulantaran teu ngeunah moal karasa ngeunahna lamun urang can ngadahar sangu gaplek. Moal tumarima kana sangu gaplek mun can ngadahar lapar di alam dunya, mun can ngajaran lapar di alam dunya. Moal nyaho kana agungna Qur'an lamun teu nyaho kana perkara nu teu agung salianti Qur'an. Moal uninga kana bageurna pangeran mun teu uninga kana jahatna setan. Moal ngahargaan lalaki ka pamajikan nu parawan teh mun can ngajaran sare jeung rana. Kusabab kitu widian simkuring rek mawa para hadirin sadayana urang lalajo kana alam memeh Qur'an diturunkeun. Da gampil ari masalah turunna Qur'an mah. Bulan puasa teh turunna teh. Mangga urang lalajo kana situasi alam dunya samemeh Qur'an turun ke alam dunya. Alam dunya kagungan pangeran dina waktu Qur'an memeh diturunkeun harita alam dunya teh keur disileungleuman ku dua jago. Kitu bahasa Sundana mah. Lamun make bahasa anu rada luhur mah keur tuangeun budak ngora. Dunia pada saat Qur'an menjelang diturunkan tengah digagahi oleh dua raksasa besar di sebelah barat dan di sebelah timur. Watir kunini mun dikitu-kitu urang sundakeun we. Sakali deui alam dunya harita teh keur disileungleuman ku dua jago. Jago kulon jeung jago wetan. Jago kulon kokojona urang Eropa. Titik pusatna di Bizantium. Keun we ini tong nanyakeun naon tuam tiumna.
da hese ari kudu dibubur teuing mah omongan teh. Titik pusatna di Bizantium. Nu jadi motivatorna agama nu ngarojongna agama Nasrani. Da geus kitu jadi sunatullah tiap-tiap kurun, tiap-tiap generasi di mana aya hajat ngawangun teh mesti aya agama nu ngarojongna. Model di Indonesia keur ngawangun ayeuna dirojong ku agama nu halal di Indonesia. Nu dihalalkeun ku undang-undang 3 agama gede. Kitu deui baheula. Wangsul deui. Titik pusatna di Bizantium. Agama nu ngarojongna agama Nasrani. Alam dunya belah wetan. Di Sileungleuman harita teh ku jago wetan. Titik pusatna di Persia. Iran ayeuna. Agama nu ngarojongna agama Majusi. Nu nyembah kana seuneu teh. Nu kamari ieu mah duplikatna seueur di Kuningan. Ngan alhamdulillah ayeuna mah ku pamarentah geus dilarang. 2 jago nu bersih tegang urat leher maksudna mah hade pisan urang kulon jeung urang wetan hayang ngawangun alam dunya supaya jelema sejahtera. Tapi kasejahteraan teh teu daekeun bijil, malah nu temong mah papaseaan. Pasea urang kulon jeung urang wetan. Dogdag parebut bener melaan untung keur sararea. Ladang pasea teh atuh. Boro-boro pasea jago jeung jago, pasea salaki jeung pamajikan ge di imah tangga piring mah geus kudu peupeus. Ieu jago nagara jeung jago nagara parasea. Atuh ladang tina papaseaan balukarna alam dunya kagungan Allah teh jadi ruksak. Nu caang teh jadi poek mongkleng buta rajin, ruksak ditingali tina sagala segi. Ditingali tina segi keimanan tauhid. Jelema nu iman ka Allah nu ngan hiji-hijina teh jadi paburantak tungtungna musyrik meh sararea. Ditingali tina tingkah laku tina akhlak uninga urang Ciparai oge. Siga kumaha akhlak dina waktu harita pan dikokojoan ku urang Arab. Indung teh tepi ka dijual beulikeun. Anak awewe tepi ka dipencit. Ditingali tina segi ekonomi nu beunghar makin beunghar, nu miskin tambah sangsara. Ladang tina papaseaan. Kitu dina alam baheula. Tadina saat nu poek seperti kitu ku Allah dibejaan ka Kangjeng Nabi dina sabadana. Zaharul fasad fil barri wal bahr. Timul karuksakan di darat jeung di lautan hasil olah peta manusia bima kasabat aidin nas. Kunu palinter mah dina alam harita teh disebutna abad kegelapan. Dina saat eta pisan gejrut turun Al-Qur'an, pangeran nohonan kana jangjina yen Rabbul Alamin bakal nurunkeun lampu pikeun nyaangan alam dunya nu poek mongkleng teh nu diruksak ku leungeun jelema. Pan pangeran mah di mana janji teh tara jalir. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gubrag we Quran turun dina bulan puasa. Tanggal 17 Ramadan. Bulan Ramadan disebut dina surat Al-Baqarah tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Tinggalian surat Al-Baqarah. Anapun ngeunaan tanggal turunna Quran, da Kangjeng Nabi teu uningan da lain tukang nulis tanggal sabaraha Quran turun ceuk sahabat. Nabi calik teu ngawaler, gejrut turun deui jawaban ti pangeran dina surat Al-Anfal ayat 41 tinggalian. Yen Quran teh diturunkeunana yaumal taqal jam'an, tepat dina saatna amprokna pasukan anu rongkah perang Badag nyaeta dina tanggal 17 bulan Ramadan.
sakitu-kituna dan nuzulul Quran mah teu ti kitu 2 menit ge anggeus nya atuh Pak Ghazali aringan sakitu-kituna mah mi eling nuzulul Quran ngarah naon dipulang antingkeun unggal taun ngahaja maksudna nu tadi teh rek ngaweuteungkeun kayakinan jelema ka Allah jeung kana wahyuna nu kadua rek nyaangan alam dunya nu keur dieusian ku jelema bisi poek mongkleng jelema bisi titatarajong hirupna sugan we ngalangkungan ureyan para mubalik nu kalangsu jadi teu kalangsu nu bengkok sugan jadi lempeng nu poek sugan jadi caang nu susah sugan jadi bunga. Hadirin kaum muslimin anu disebat ku simkuring tadi teh lalakon baheula 1400 tahun kirang langkung. Lalakon baheula ceuk santri mah zaman Madi, zaman nu geus kaliwat. Dek nanaonan urang nyaritakeun zaman nu geus kaliwat lamun lain dek dipake nimbang dina zaman nu ayeuna keur kaalaman. Model budak santri dek nanaonan nyobat jeung fiil Madi. Lamun lain dek sosonoan jeung fiil mudhari. Hantem we paala tepi ka kiamah. Eueuh hartina paala-paalaan ari lain dek yafulu. Kitu ceuk santri mah. Teu aya hartosna nyaritakeun lalakon baheula. Lamun lain dek dipake nimbang pikeun kahirupan ayeuna. Tah lalakon baheula nama kitu atuh timbul we pertarosan. Lamun alam dunya baheula disileungleuman ku 2 jago dina memeh turuna Al-Qur'an, kumaha Pak Ghazali ari alam dunya ayeuna? Jawabanana pondok, teu beda cara baheula. Dina naonana teu bedana teh? Dina sababaraha segi. Lamun baheula jagat kagungan Allah disileungleuman ku 2 jago. Jago kulon jeung jago wetan bari eta jago eueureuna papaseaan beja nama cek ahli sejarah mah aya nu nyebutkeun paseana teh teu lila ngan 600 taun. Alam dunya ayeuna ge meh persis seperti kitu ieu jagat teh keur disileungleuman ku 2 jago eta samina teh. Lamun baheula jago kulon jeung jago wetan alam dunya ayeuna ge keur disileungleuman ku jago kulon jeung jago wetan. Lamun baheula jago kulon kokojona urang Eropa ayeuna mah ditambah jeung Amerika. Lamun baheula jago kulon jago wetan titik pusatna di Persia ayeuna mah di Rusia jeung di nagara-nagara nu nganut tur nu tunduk ka manehanana. Lamun jago baheula eueuh-eureuna papaseaan jago ayeuna ge teu pati benten resep papaseaan. Jago kulon dikokojoan ku urang Eropa jeung Amerika nya imperialis nya kapitalis. Ah ngewa tong dilus-laslisisnya siga politik. Jago kulon ayeuna teh keur disileungleuman ku urang kulon kokojona urang Eropa jeung Amerikan kitu cokolot baheula. Ari imperialis jeung kapitalis jelema nu resep kiih dina sirah batur. Peda hirupna bala leunghar. Ari jago wetan keur dikokojoan ku urang Rusia nya komunis nya imperialis. Jelema teu pati beunghar ngan resep ngising dina sirah batur. Sarua we dina hianatna mah. Peda urang kulon bala leunghar ngan resep ngajajah negeri batur. Urang wetan jelema teu kasohor beunghar ngan sarua resep ngajajah nagara batur. Lamun baheula urang kulon papaseaan jeung urang wetan alam kiwari ge sami. Resep papaseaan malah jago nu ayeuna mah aya leuwihna. Di mana pasea teh tara di imah sorangan tapi sok ngadon ka lemur batur. Model ibu rek pasea jeung bapa cek ibu teh entong di imah bapana bisi peupeus piring hayu urang ngadon ka imah RT. Kitu jago nu ayeuna mah. Tara pasea di nagarana ngadon ka lemur batur. Geletuk ibu pasea di Baitul Muqaddas
di tanah suci nu Allah di Israel geletek pasea can lila tapi kaki wari teh kurang leuwih karek 35 tahun tapi karata lemur batur dipake pasea can beres pasea didinya pindah ke belah kulon ke Afrika ke lemur Muhammad Ali Afrika teh tempat ganas teh gini kolot baheula ari papanggih jeung ganas badag teh bah ieu teh ganas mana ganas Afrika padahal melak nama di Cikoneng da kitu watak urang Indonesia nu teu boga ilmu jeung ipis iman teh di mana hade sok disebut ti lemur batur di mana goreng ti lemur sarangan sagala teh nu ti batur we aya ganas badag ganas mana Afrika cau rangaek cau mana ieu Australia kitu aya rambutan alus mana ieu Aceh rambutanana nya hasum nya rapet di mana ieu Magung gitu. Aya eme jangkung badag jabrig ceuli nerbing eme mana ieu Benggala jol eme penek pewot budug di mana ieu Cipeujeuh eta teh disebutna minderwardah ceuk santri mah zillatis su'ur rendah perasaan teu hade kitu peta teh jelema mukmin muslim nu boga ilmu mah kudu wani ngaku hade sanajan aya di pihak musuh kudu wani ngaku goreng sanajan aya di pihak sorangan adil teh wangsul deui kana pokok masalahna ngadon pasea di Afrika can beres didinya pindah ke Vietnam Selatan salawe tahun pasea didinya can beres didinya pindah ke tonggoheun lemur urang ke Kamboja bejana pan pamimpin negeri nage kungsi sumping ka negeri urang dogdag parasea didinya diadu domakeun rakyat teh lemur teh tepi karata maehan jelema teh geus lain ku bedil lain ku tongkat ku kimia bejana awurkeun obat ti langit bur cur hujan ngagolak silah jelema teu haridengna teh tapi kabreng jelema ngarungsi ngungsina teh lain cara di lemur urang zaman genting ukur 10 km ka sisi kota itu mah keluar negeri pan nagara urang ge kungsi ka bagian pangungsina sakedeung paburantak inung jeung bapa papisah jeung anakna inungna di Inggris bapana di Australia anakna di Amerika teu saeutik nu cilaka di laut tapi katamplok dieusian ku jelema nu leuwih ti ukuran naon teh ladang pasea 2 jago kiwari sing uninga ieu teh ulah disumput-sumput nu kieuna can beres didinya adu domakeun dulur urang tu di Afghanistan urang mah ayeuna keur suka bungah kaum muslimin dulur urang mah teuing dahar teuing henteu dina poe ieu gugulutukan dina es da lemurna dipake pasea ku si eta can beres didinya pindah ngadon pasea ka Irak jeung ka Iran kiwari duguh lupet nyawa diaradu jelema nu sarua sahadatna jago kiwari mah cilimitna teh tepi ka dinya can beres didinya pindah ke Teluk Persia dogdag parasea malah kamar ieu dek dicoba hayang pasea di Masjidil Haram ngan Allah we teu ngidinan tidak kecil kemungkinan jago hari ini hayang ngadon pasea di Indonesia lamun urang Indonesia balangah sing waspada dek naon atuh pagojali make papaseaan merebutkeun eusi pejit bungkus kulit kulantaran di Timur Tengah tempatna minyak pasea perebut minyak khusus nama minyak nu saha kagungan Allah dina beuteung bumi nu diciptakeun ku Allah di mana ari minyak tempatna geus kitu ditakdirkeun ku Rabbul Alamin deui minyak teh bet lobana teh di negeri nu pinuh urang Islam hungkul di tempat lahirna Al-Qur'an di Makkah
parebut minyak nu saha nu Allah nabutuheun ku minyak da moal beunghar mun eueuh minyak eta make parebut minyak kagungan Allah nah beuteum menta ka Allah boro-boro menta da teu percayaeun ka pangeranana oge ari kana minyakna butuh ka Rabbul Alamin nu kagungan bumi jeung langit teu hayang wawuh kapan teu cager ari sare unggal poe mung jauh ti pamajikan ari mitoha di enrin siga hayam lisung teh hayam lisung pan sok ngahakanan telihnya telih teh pan gudang dahareun gara pek tinggal hayam lisung kecok-kecok kana telih atuh telih bolong mah pae teu wawuheun ka pangeran mah cara jelema di urang we ayeuna ampir katepaan kulaku kitu teh di Bandung ayeuna jelema teh da kitu ciri maju ka modern teh jelema teh beuki betah di alam dunya teh mung balik kana asalna teh paeh teh pada mung di mana sagala babari teh galingging panas tiris meusan ge geus buru-buru ka dokter pan malah di Bandung mah ayeuna teh keur usum olahraga kolot budak nini teh geus rabul ka jalan tabuh 3 subuh teh duka ari di Ciparai mah kawasna leuwih ti heula di dieu memeh di mana lain nyarek olahraga pek bae olahraga mah dianjurkeun ku syariat Islam ngan kade ulah boga pamadegan yen olahraga terek manjang-manjang umur lain da umur mah lain olahraga mah ngadua ku bentuk fisik dadahar ge lain dek manjangan umur ngadoa ku bentuk dahareun muga-muga dahareun abdi sing jadi sabab abdi jag-jag kade tauhid dia makanya yang Ciparai mah gudangna ilmu tauhid di baheula kade nini teh geus rabul make celana nu dipelat bodas koneng hejo teh naon ngaranna teh geuning eta nung nang ning gitu training nya ari marurang kali nu anoma pantes make celana nu rada nyepet ari nini mah aduh kabina-bina da puguh imitna ge geus pahili jeung jarami nu meunang moe atuh hapunten ya ditaros ku sim kuring ngalut subuh-subuh teh cente itu nini teh mulih ti mana olahraga ajengan namani subuh-subuh teuing pan supados kenging 10 kilo cente nuhun atuh parantos salat subuh henteu rek manjang-manjang umur bari teu wawuh jeung nu boga umur ari di Ciparai mah saralat heula nu salat mah kade bisi lepat tanggapan majar sim kuring nyarek olahraga dianjurkeun ku syariat Islam sim kuring ge olahraga di rorompok meser sepeda tapi sing saimbang urang Islam mah da ieu mah boro-boro ingat kana wiridan kana salatna ge teu inget kajleng keluar urang Bandung tapi ka kitu nya ari di dieu mah leuwih tah alam dunya ayeuna ge kitu di eusian di sileung leuman ku dua jago na papasean eureuna malah paseana ge sok ngadon ka lemur batur dina raraga ieu pisan panginten pamarentah nganjurkeun awas ketahanan nasional urang mah di jero masjid lamun sieun ku panyakit ibu sieun asup angin awas sing tahan awakna teh badanna teh sing kuat sing cekap dahareun sing cekap pakeun sing cekap inumun sing cekap gizi jeung vitamin ngarah panyakit teu asup lamun bangsa Indonesia tahan sagalana tahan ekonomina
tahan mental attitude-na, tahan akhlakna, tahan akidahna, tahan keimananana, tahan ibadahna, tahan hirup kumuhna, rukun, damai, kumerep ke Allah, sareneuk saigal sabobot sapihanean. Rek siga kumaha jago kulon jeung jago wetan ngagoda orang Indonesia, moal kagoda ka jelema tahan mah. Da panyakit sok eunteup soteh kanu awakna teu kuat. Lamun awakna kuat mah moal keuna ku panyakit. Kumargi sakitu lamun baheula dina alam kagelapan nu baheula Al-Qur'an turun pikeun memeres jagat. Gubrag lungsur ka Kangjeng Nabi ceuk Allah Rabbul Alamin, Muhammad pek geura beresan jagat nu kami nu meunang kami nu bareto beres pingeunaheun jeung pigeunaheun keur manusia ayeuna jadi ruksak pek beresan ku maneh. Kunaon Gusti meresanana? Ieu ti kami alat-alat keur meresanana Al-Qur'anul Karim. Naon nu kudu diberesanana? Sagala rupana, nu bengkok lempengkeun ku maneh, nu poek caangan ku maneh, nu kufur islamkeun ku maneh, nu musyrik tauhidkeun ku maneh. Ieu alat-alatna Al-Qur'anul Karim. Ieu teh hidayah ti kami pek tuduhkeun ka jelema, terangkeun eusina ku maneh, contohan migawena ku maneh. Ceuk pangeran teh, sadaya ti mana ka mana Gusti anu kedah diomean ku abdi teh? Sing emut ibu, ari Nabi teh da lain Muhammad Rasulullah wungkul seueur ti mimiti aya jelema di alam dunya teh bejana Nabi teh aya 124.000 Nabi teh. Tugas pokokna mah sami dititah memeres jagat nu ruksak ku jelema teh. Anu beda teh naonana? Hiji waktuna nu beda teh, kadua teritorialna, wilayahna, daerahna, garapanana nu beda teh. Sabab baheula teh aya nabi nu tingkatna nasional, aya nabi nu regional, aya nabi sakampungeun, baheula teh aya nabi sanagrieun, aya nabi sa RT-eun, aya nabi saimaheun. Ngeunahnya jadi nabi saimah, gawe teu pati loba, buruhna gede. Cek Nabi Muhammad, di mana ka mana anu kedah didangdosan ku abdi teh alam teh Gusti, tong lega-lega teuing keur maneh Muhammad da kami teh teu nyieun deui nabi, nabi maneh teh nabi panutup, pek beresan jagat nu kami teh ku maneh. Sumun ti mana ka mana tong lega-lega teuing. Ti wetana semet paranti bijil panon poe, ti kulona semet paranti surup panon poe. Sakitu Kangjeng Nabi teh. Bejaan tak barudak tah. Nu sok nyebutkeun, oh agama Islam mah eta mah agama urang Arab dan Nabi Muhammad lagi urang Arab. Pangbejaankeun ku nininya, Nabi Muhammad mah pagaweanana teh ti wetana semet paranti bijil panon poe, ti kulona semet paranti surup panon poe. Ari senjatana Al-Qur'an. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Teu samata-mata kami ngutus anjeun Muhammad ka alam dunya angin tumrap ka manusia sadaya. Kumaha Gusti ari jelema anu ari makhluk nu aya di luareun dunya sanajan teu kadatangan ku maneh bakal kaambung seungitna jeung hikmat rahmatna maka tarima. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beresan we ku Kangjeng Nabi teu lila 23 tahun teh rengse beres roes. Nu susah jadi bunga, nu miskin jadi standar, nu beunghar jadi eling, nu mukmin nu muslim jadi tauhid. Kumereb ka Rabbul Alamin beres. Kangjeng Nabi ayeuna geus eueuh, tinggal urang umatna kapalang jeblog, urang teh geus iman ka Allah jeung ka Rasulna, dabongan geus syahadat. Ku sabab sakitu pagawean Kangjeng Nabi meresan alam dunya teh tepa ka jelema nu geus syahadat teh. Aya dina tak-tak urang nu matak jelema nu boga ilmu teh disebutna ahli waris Kangjeng Nabi. Lain narima warisan sawah, narima warisan gawe. Sumun pagojali engalkeun kedah kumaha atuh ari manusia ayeuna khususna umat Kangjeng Nabi Muhammad. Awas mun bareto eta pagawean teh ku pangeran ditugaskeun ka Kangjeng Nabi, ayeuna nabi na geus teu aya di kieuna, atuh tugas nabi teh pindah kana tak-tak urang. Ayeuna mah urang nu kudu memeres jagat teh
nu pasea wae sina eureun ulah parasea beresan ku urang alatna Al-Qur'an nu bengkok lempengkeun ku urang alatna Al-Qur'an sumun atuh Al-Qur'an nu mana tawayahna aya nama urang nuzulul Qur'an teh gejrut we Al-Qur'an teh turun sanes Qur'an nu ngageblug sa 30 juz turunna dina tanggal 17 Ramadan teh pada uninga dari dia ge pasantren malah nu hadirna ge itu santri unggul nu santri mah surat Al-Alaq teh nu mungaran mah pada apal sadarea gejrut weh ceuk Rabbul Alamin teh ka Kangjeng Nabi Iqra baca ku maneh Muhammad naon Gusti nu kudu dibaca teh da urang ge lamun dititah teh pan meureun nanyakeun nya kita teh baca naon nu kedah dibaca ku abdi pek di mana jelema dititah pasti nanya kanu nitahna tentang sistem dan metoda serta teknikna model bapak nitah ka putrana geura kawin sia ka saha pan kitu meureun pek geura dahar jeung naon nyai balanya ka pasar meuli naon setiap dititah pasti nanya mun teh mah ka urang Ciparai ka para santri Iqra baca ku maneh naon Gusti nu kudu dibaca teh numutkeun tafsir sepakat ahli tafsir nu kudu dibaca teh ayat-ayat Allah baca ku anjeun ayat-ayat Gusti Allah tabareto mah eta ayat teh ka Kangjeng Nabi ayeuna mah ka urang baca Muhammad ku anjeun ayat-ayat kami ayeuna ka urang baca urang Ciparai ayat-ayat kami naon ayat teh tanda ayat teh ciri simkuring gaduh tatangga kabungkur ayeuna geus pindah ka Cicalengka nome diajar salat aya meureun 3 bulan mah giridig teh ngelek Quran karorompok bari asak rarayna pagojali bohong ajengan teh kabeh oge cenah kumaha Pak majar Quran teh 6.000 600 ayat bapak meakeun waktu sabulan milang ayat Quran ternyata Quran teh leuwih ti 6.000 600 belenong da marukan ayat nu baluner teh dina Quran meureun nya kitu alhamdulillahirabbil alamin belenong arrahmanir rahim belenong marukan eta meureun eta oge ayat hartina ayat teh ciri tanda ayat-ayat Allah teh tanda-tanda keagungan Gusti Allah baca ku anjeun tanda-tanda keagungan Gusti Allah ayat-ayat Allah naon atuh tanda keagungan Gusti Allah teh naon atuh ayat Allah teh sagala nu aya ge ayat Allah kapan kaum ibu ge ayat Allah tanda keagungan Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja awewe teh tanda keagungan Allah diciptakeunana awewe teh diciptakeunana lalaki ge tanda keagungan Allah ku agungna Allah jadi awewe jadi lalaki gunung ge tanda keagungan Allah suur ayat Allah teh hese di bilangan hiji-hiji mah beak waktu urang nyalindung we kana keterangan ulama gede mutaakhir Profesor Dr. Muhammad Saltut Rektor Universitas Al-Azhar ngabagi ayat Allah teh dibagi 2 baca cek Allah ayat kami ayat nu mana dibagi 2 kahiji ayat Allah nu tertulis Al-Qur'an ngaranna baca Quran dibaca wungkul teu nyaho hartina asal iman pan ibadah sok loba jelema nya nu tarik teuing ngomong teh ari maca Quran teu nyaho kana hartina mah sarua jeung monyet ngagugulung kalapa ulah kitu istighfar deui tah boro-boro macana ngadengekeun geus aya hartina ibadah eta teh bakat tingku keheul ngupeus keuyang eta teh dina zaman kiwari jelema sing arelik maca Quran ngan ari usum di guar eusina teu hayangeun bakat tingku keheul nanaonan sia kikituan kitu eta teh tini mah ngecrik nyeri cangkeng teu beunangan mah molor we sia model kitu kira-kira eta teh komo lamun nyaho kana eusina salamet dunya akhirat
Wangsul deui hiji ayat Allah nu tertulis Al-Qur'an ngaranna baca. Ku maca Quran bakal lempeng hirup, bakal salamet paeh. Babari hirup, babari paeh. Bungah dunya, bungah akhirat. Malah aya keteranganana pan. Jelema mukmin nu bisa maca Quran jeung nu teu bisa maca Quran gede bedana. Mukmin muslim bari bisa maca Quran sanajan teu nyaho kana hartina diupamakeun lir ibarat bubuahan nu pelem amis. Jaba ngeunah jaba amis tur seungit. Ayeuna mukmin muslim bisa maca Quran mah ngan pedah goreng patut sorana kana hartina teu peti nyaho eta ge bubuahan ngeunah-ngeunah nama ngan pedah teu seungit wungkul. Mukmin muslim keneh ayeuna bisa maca Quran mah ngan teu nyaho kana hartina sorana goreng laguna teu aya makhraj teu pati bener ngan pedah iman we daek maca mah eta ge buah ngan pedah teu amis teu pait. Mukmin muslim ti orok tepi ka deukeut kana liang kubur can nyaho alif bingkeng-bingkeng acan eta ge buah nama ngabuahnya paitnya bau. Baca. Nu kadua ceuk saltut ayat Allah teh ayat Allah nun teu tertulis, ayat yang tidak tertulis. Naon buktina? Alam semesta. Gunung ayat Allah, tanda keagungan Allah. Bumi jeung langit tanda keagungan Allah diciptakeunana teh. Awewe jeung lalaki tanda keagungan Allah. Laut tanda keagungan Allah. Sugri nu aya di alam dunya tanda-tanda keagungan Allah. Iqra baca ku anjeun ayat Allah nu henteu tertulis. Sakali deui kanu aranom baca ayat Allah nu tertulis Al-Qur'an ngaranna ngarah nyaho salah jeung bener. Baca ayat Allah nu henteu tertulis alam semesta buktina baca tarjamahkeun ngarah gampang jeung babari hirup. Kitu Iqra teh ceuk santri. Ari alam dunya kagungan Gusti Allah teh ibu teh ieu da jagat teh ku jelema dibagi dua. Digaris ku jelema teh garisna teh garis ilmu we. Disebutna teh garisna garis hatul istiwa. Dua manusia nu ngeusian alam dunya teh manusia anak incu Nabi Adam belah kaler kokojona Eropa jeung Amerika teh. Anak incu Nabi Adam nu ngeusian alam dunya belah kidul di kokojoan ku urang Asia, urang contona. Kitu ditakdirkeun ku Allah di alam dunya teh. Anak incu Nabi Adam kalereun garis hatul istiwa urang Eropa jeung Amerika ku pangeran ditakdirkeun leuwih ti heula palinter maca ayat Allah nu henteu tertulis tapi barodo maca ayat Allah nu tertulis. Kusabab kitu maranehanana babari hirupna ngan pedah teu nyahoeun pibekeleun hirup nu kadua kali teu wauh-wauh acan di pangeran nu nyaan. Ari anak incu Nabi Adam kiduleun garis hatul istiwa palalinter maca ayat Allah nu tertulis. Aduh salah mad tabi'i ge pan dihukuman haram ku ahli qiraat. Campur we lagu sikah ngagajeleng kana rakbi pan diseungseurikeun ku ahli lagu. Da palinter kana maca ayat Allah nu tertulis mah. Aduh. Malah dikorehan eusina ge teu meunang nolol ka jerona. Salah we ngucapkeun mudhof ilaih ceuk santri mah. Walah dicawadna ge. Jar majrur we tangah kaluhur. Waduh diseungseurikeun di Ciparai mah daerah pesantren. Palinter urang kidul mah maca ayat Allah nu tertulis mah maca Quran mah ngan ulah benu rada katingaleun maca ayat Allah nu henteu tertulis kangomean-ngomean kompor kudu ngadaguan tukang patri we. Eta nu jadi masalah teh. Ku urang kaler mah ieu pamuda dibaraca alam teh. Tanuh dibaca dikali ka jero bijil minyak tanah jeung minyak bensin. Batu dibaca jadi semen batu. Tatangkalan, tangkal haur, tangkal karet dibaraca jadi tetron.
Budah laut dibaca jadi plastik. Kabulan-bulan dibaraca ku urang kaler. Eta teh dititah maca kitu teh dititah ku Allah. Tapi hanya kalna mah saeutik we urang kaler teh teu bisaeun maca ayat Allah nu tertulis teu wawuheun kana Quran. Ari urang kidul nyobat jeung Quran ngan teu wawuh kana ayat Allah nu teu tertulis. Banjir ge pan urang hese ngomeanana. Tapi boh urang kidul, boh urang kaler. Rupina bae dina danget kiwari teh teu pati jadi kauntungan keur kasararea oge. Naon sababna? Dabongan lolobana mah urang kidul, urang kaler terutama maca ayat Allah na teh boh nu tertulis, boh nu teu tertulis. Teu bismi rabbik. Kahartos ya. Quran dibaraca tapi teu bismi rabbik. Alam dunya dibaraca tapi henteu bismi rabbik. Cek Allah teh Iqra, baca ku maneh tapi macana teh bismi rabbik. Barengan atuh bibirna ucapkeun kalawan nyebut jenengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatena barengan yakin ka Allah, ieu jagat kagungan Allah, bumi langit ciptaan Allah, abdi kagungan Allah, pikiran abdi pamereti Allah, ngagarap jagat dititah ku Allah, ulah poho atuh ka Allah. Tah ieu mah kitu geuning akhir zaman mah nya teu urang kidul, teu urang kaler, da urang kidul ge urang kidul teh urang sadaya teh urang kidul itu istilahna teh. Maca Quran mah pandaina di sisi jalan ge ngadalil teh geus ngaberebet. Ari hirup mah teu pati hayang akur jeung dalil teh. Dasim kuring pang nyerina tong disebutnya daerahna jeung jelemana mah goreng patut cek hukum. Ngolotok pisan jelema teh malah tukang ngajar. Nah, ada usum dek diwariskeun rezekina da mungeun ku hukum aturan Gusti Allah. Pedah cek Allah awewe kudu sagandongan lalaki satanggungan kumaha jawabna? Urang mah urang adil-adilan we. Dan nu awewe anak abah, nu lalaki anak abah. Keune urang mah tong make aturan Gusti Allah dina pelebah rezeki mah urang nurutkeun urang we adil-adilan. 2 kali dorakana ge. Hiji teu migawe kana perkara nu diturunkeun ku Allah sakitu geus sahadat. Kadua nyebutkeun urang adil-adilan, berarti nyebut teu adil kana aturan Allah. Eta teh kana Qur'an mah koclak. Ngarana eta teh pinter maca ayat Allah nu tertulis ngan teu bismi rabbik. Teu iman kitu we lah. Palinter maca ayat Quran tapi teu iman. Urang kaler palinter narjamahkeun alam dunya ngan teu iman ka Allah. Atuh kumaha tah? Eueuh bedana persis we ayeuna ge cara baheula dzaharul fasad fil barri wal bahr. Alam dunya nu caang teh jadi poek mongkleng dipake parasea ku anak inju Nabi Adam nu perebut eusi pejit bungkus kulit jeung sarang kasih eta. Dina kesempatan anu mulia ieu tong paos-paos nu dibahas ku sim kuring taya kajaba iwal ti ngajak malah kapungkur kantos di dieu disebatkeun di mana alam geus sarigig jeung alam memeh Quran dilahirkeun baheula. Buru-buru geura salametkeun diri aranjeun kabeh. Dawuhan Sayyidina Abu Bakar, falzimul masjid, geuwat geura ngarungsi ka masjid. Hartina weuteungkeun deui kayakinan aranjeun kabeh di masjid. Ajak serta deui garwa jeung putra ka masjid. Boga susah bawa ka masjid, boga bungah bawa ka masjid. Ana geus kumpul di masjid, wastasirul Quran, geuwat geura sosonoan deui, geura sosobatan deui jeung Quran di masjid. Tanyakeun boga susah kana Quran. Tanya bo Quran di mana boga bunga. Tegasna, bapa kaeunteupan ku susah. Tanya Quran. Naon sababna Quran abdi besusah? Quran bakal ngajawab. Budak hese diatur, tanya Quran. Naon sababna Quran ari anak abdi meuni hese diaturna? Quran bakal ngajawab. Saeutik we nyokot sekelumit tina Quran, tanya garape ku emak. Naon Quran margina? Ari budak abdi meuni teu nyaho di sopan-sopan acan ka indung bapa teh. Pan budak ayeuna mah alah komo indungna miskin mah geus teu peuti hayang ngaku pan.
mun datang pipa majikaneun lol indungna teh saha teh tuang ibu lain tama anu jol teh bapana eta rama teh is RT tama udah kayeuna di Bandung mah teh ka kitu udah di Ciparai mah teh bareto teu kabilang malah da budak ayeuna mah da isin keneh ku kadal meteng tini mangku indungna teh kadal meteng di sisi walungan aya nu poek-poek tepan leumpangna teh barudak eta persis cara indungna bareto persis dongkok teh adina kadal meteng mah punten nu kagungan di dieu na nu si eta kitu bade ngalangkung manipu puntenan da sieun nyeureud meureunnya ngalangkung kana pangambung ibuna mah di lengkahan we padahal nu bakal nyeureud mah lain kadal meteng indungna kasinggung we ku anakna tong ngomong ta ibu teh celak we cipanon sakecelak harita keneh kontan tinggal geura dagoan we iraha laknat Allah dek ditarima ku anakna pek tanya Quran naon ari anak abdi pangna kitu Gusti ngajawab Quran innama amwalukum wa auladukum fitnah minta tanggung jawab fitnah teh ibu jalingeur mangisan mangurus putra da rugi 7 likur kali atuh ibu di alam dunya geura mangga urang emut urang nyandak satu aspek we pagawean Kangjeng Nabi teh memeres anak we heula ayeuna mah atuh da capek memeres jagat nu lega mah da rugi 7 likur kali kagungan putra ayeuna lamun teu geuwat ku ibu disalametkeun dibawa serta ka masjid bari diwawuhkeun kana Quran ibu ngagegenol putra 8 bulan lilana ku Allah tapi ka disebutkeun wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin adu glajer inung maneh teh ngandung maneh teh hese nangtung hese diuk borosot lahir ka alam dunya ngodang kocak dengek indungna kesang bijil sabulu-bulu tengah nang paeh disebutna ge pan ngajuru gubrag di alam dunya wa fisaluhu fi amaini 2 tahun cipinareup ibu teh disadap ku putra teh tapi ka hese kulem hese barang tuang gede mengisan ku gedena ibu geus diserang deui pikiran kumaha nyunatan anak disunatan ku disunatanana ibu mikir kadua kalina kumaha nyakolakeun anak ari geus sakola ku sakolana kumaha mayar sakolana tamat di sakola ka mana neangan gawena gede mengisan kasaha ngawinkeunana borosot ngajuru deui kadiekeun incu teh anak maneh urang urus ku emak teu eureun inung bapa dibujangkeun ku anakna ridho we tapi Allah bendu naon sababna sabab ibu teu ngalempengkeun anakna dina jalan nu dipikaridho ku Allah pindah we ti dunya ka akhirat wayahna di alam dunya ibu dihesekeun ku anak jeung ku incu di akhirat dijejek bujur indung bapana kana neraka Allah engke bakal kapanggih aya hiji katerangan 3 jelema dicalonkeun eusi calon eusi neraka sajelema nu dicalonkeunana mah engke dina panto hisab ceuk Allah maneh calon eusi neraka indung jeung bapa maneh calon eusi surga ceuk budak teu ridho Gusti mun abdi dialungkeun kana neraka Gusti lamun teu bareng jeung pun biang jeung pun bapa ceuk Allah na make mamawa ka indung bapa maneh wala taziru waziratu wizra ukhra indung bapa maneh mah ladang amal solehna surga bagianana maneh ladang amal salahna neraka cadanganana kumaha ceuk budak abdi Gusti sadar abdi ge calon eusi neraka teh lantaran abdi di dunyana pinuh ku amal salah ngan Gusti langkung uninga salahna jisim abdi teh lantaran abdi teu terang soleh teu nyahona abdi kana soleh lantaran pun biang jeung pun bapa can sakali-kali acan nuduhkeun soleh ka jisim abdi teu pira ukur ngeusian beuteung abdi we jeung nyalametkeun abdi bisi dihakan angin kul sabab sakitu teu ecreugna abdi di alam dunya diantep ku pun biang jeung ku pun bapa teu ridho Gusti mun teu babarengan tiluan kana neraka Gusti pan jeung indungna nganteur kana neraka jeung bapana jadi pangjajab darugi meungpeung can tepi kadinya bismillah ibu sanes pribados nyarek kaum ibu kaum bapak tong nyalemetkeun ting deungeun-deungeun entong sanes kitu sanes naon atuh urang ukur we kana tanaga urang berjuang di imah urang we meresan putra meresan garwa ngageuing caroge beresan ta ayeuna meungpeung sasi siam da babari ngadidik anak teh ari make ilmu mah babari
Bulan puasa teh cek ahli pendidikan mah tas ibadah teh masa peka. Masa anu paling hade keur ngadidik budak. Giringkeun budak teh ku ibu teh. Nu geus rada dewasa mangeusan teh ka dieu ujang nyai ka dieu urang bareng yap buka jeung emak jeung abah. Peupeurieun di luar bulan puasa teu bisa. Pek sina ngaberes. Pisahkeun ta keur bapa teh Bu. Gelas teh anak teh ulah sina kumawani kana gelas paragi bapana teh. Ieu mah paragi bapa maneh, ieu paragi maneh. Sing singkil indung teh ibadah teh teh. Naon teh maca ayat Allah teh. Nu tertulis jeung nu teu tertulis. Ta ieu gelas haturan bapa, ta ieu keur maneh, ieu keur nyai, ieu keur ujang. Ulah sing lalejeg, cicing, sing sopan, gorowok adan kakara komano ku bapana. Ulah ngahuap paheula-heula. Sok urang bareng ujang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Amdahar. Jadi kulit jadi daging. Seberes tajil 6 urang salat ujang. Pek adi maneh tupang wuduankeun pingpin ku maneh tuduhkeun bisi salah ngumah leungeunna. Di sampingan anakna. Sina make kampret, sina make kopeah. Lain wajib make kopeah ngan kitu sopanna we keur urang Indonesia. Indungna make mukena amparkeun sajadahna mun boga. Keun we magrib tong di masjid urang berjamaah di dieu ujang bisi kaburu lapar. Amparkeun samakna. Gorowok adan ku anakna. Nupang gedena geus salat sunat kakara gorowok komat ku pamajikan ku indung barudak geura pek rawaskeun ku bapa dipangkomatkeun ku pamajikan bumi langit teh asa nu sorangan Pak keur nu imam sorak pamajikan qad qamatis shalah nikmat kadengena ieu mah kaalaman ku simkuring dipangadankeun ku anak dipangkomatkeun ku pamajikan aduh luar biasa direret teh ka tukang siga widadari raraina teh nyak celakan sabulu-bulu teh irung nu deme teh kontan ngajangkungan ngabeng-breng anak nu awewe dibelah kenca dihalangan ku indungna tengaheun salaki dina tukangeun persis anak nu lalaki dibelah katuheun bapakna Allahu Akbar karasa agungna Allah teh ngangkatkeun leungeun ruku bareng sujud bareng ngadua diaminan didukung ku anak jeung ku pamajikan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ceuk salaki kumaha ceuk pamajikan jeung ceuk anak amin ya Allah kabulkeun doa Bapa abdi Gusti kakara beres tong wakadar da geus tajil nying hareup salaki ka pamajikan nu dipingpin ku indungna teh anak teh ngabeng-breng saroge bapak nying hareup ka belah wetan, ibu jeung putra nying hareup ka belah kiblat. Tong ngomong kadepruk bari make mukena. Ibu nyuuh kana lahunan carogena. Pok ngomong metode persuasif ngaranna. Lisanul hal, syahidan. Entong ku omongan nyuuh kana lahunan caroge. Teu bisa ngomong mah teu bisa pidato, cak celakeun cimata kana lahunan salaki. Baseuhna cimata pamajikan ngabaseuhan lahunan salaki bari haneut. Haneutna cimata leuwih seukeut tinimbang keris nu nojos kana jajantung. Mun bisa pek bari sasauran, sing tarik ngarah kadenge ku anak. Bapana, hapunten abdi di magrib kamari dugi ka magrib nu ayeuna. Rugi temen puasa abdi. Di alam dunya menang lapar, di akhirat ukur ti jongklok. Da Allah ge moal ngahampura mun jelema teu ngahampura. Hampura bapana. Entong ngitung ti mimiti kawin ti magrib nu kamari we dugi ka magrib nu ayeuna. Pamajikan keur ngomong kitu karawek mastakana ku bapa sila dilalajoanan ku anak. Drama yang sebetul-betulnya drama. Cekel mastaka garwana ceuk carogena kami nu kudu dihampura ku maneh teh. Mihukum maneh puluh-puluh tahun kami teh ukur bisa ngimahan we jeung maraban jeung makean. Da puguh kami ge sarua bodona can bisa nuduhkeun ruku sujud acan ka maneh teh. Sabab kitu indungna omat ulah ngadakwa kami jaga dina poe kiamah. Berat kami teh tanggung jawab teh. Da kudu ngumblang ku cimata saimah imah. Kakara cengkat indungna ngareneng jeung bapana kadapruk anak nu panggedena nyuuh kana lahunan indungna. Abdi mak nu kedah dihapunten ku emak. Teu kaetang jasa emak teh. Siga kumaha abdi teh dek ngudag ridho Allah piraku Allah make ridho ka abdi upami emak teu ridho. Abdi sareng pun adi, abdi teh ngawakilan pun adi. Da kudu nyuuh kabeh paungku-ungku. Cimata juuh lain cimata nu murah tapi cimata nu bakal ngondang rahmatna Allah. Kira-kira didinya Lailatul Qadar teh datangna moal salah kira-kira lamun Allah idin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam.
parantos ibu ngalakukan gitu saumur hirup sakali majeng anakna. Asa encan asa nama da boro-boro indung ka anak ka indungna da ibuna ge ka bapana da terasa salaman lolobana mah. Boro-boro bulan puasa lebaran ge da terasa salaman. Osok lebaran mah nya, osok. Bari ulungah elengeh era sorangan segala rupa. Malah aya ka simkuring di Bandung mah da lain teu hoyong pagojali sasalaman ka salaki teh. Ceuk salakina abdi ge da lain teu hoyong ka pun bojo teh ngan ragab. Era teh teu naon ari era mah da lain wajib. Ngan bapa teu boga ganjaran nyontohan anak. Teu naon. Ngan ulah era wawarehan ari ngajak sare ka indungna teh era ari salaman era. Bet wawarehan era teh. Atuh tina nuzulul Quran wengi ieu meunang-meunang ngadidik anak sugan urang sina sasalaman kakara barang tuang dek aya deungeuna dek eueuh nu tartib daharna lain sing jarorowok anak geus teh daharna ulah sing jarorelat anak teh ajenan tu bapa jeung indung nu kolot teh nu huntuna tinggal dua nu daharna hararese ulah ditinggalkeun malah siap di anak nu awewe mah mawa saputangan gigireun bapana indungna nu mang miceunankeun runtahna nu ngadeukeutkeun gelas keur nginumna anakna nu awewe nu nyekel anu kleutikna atau saputangan bisi bapak batuk teh bisi nyakslak kesang teh tuh bisi remehna nyangsang da diseungseurikeun ku batur mapan anakna nu teu ngeunah bapana batuk da geus kolot susut ku anak nu awewe ya Robbana mun aya awewe siga kitu ka bapana kajeun hina saya kira dia akan lebih cantik ketimbang bidadari yang akan turun. Barangkali itu sebagai contoh bidadari dunia barangkali. Leuwih ti bintang film. Bakal dihargaan ku pamuda. Kajen siga kumaha pamuda teh tengah hargaan jeung tengah nilai awak jeung rupana wungkul, tapi tingkah lakuna. Atawa pamuda gara pek tungtun bapana nu dianggap hina ku batur teh isuk dek jumaah atau dek taraweh ka dieu ditungtun disangkeh ku anakna. Nu turun tina mobil bari dasi ngambai tur sirahna pinuh ku ilmu nungtun bapana nu hina cek batur teh dek tukang macul dek tukang beca ditungtun da cacing ge bakal nyingkah eraeun ku jelema kitu atuh kahayang umat Islam Indonesia teh Gusti heulaanan bisa-bisa ngurus anak memeh ngurus anak batur anak sorangan we bisi embung kaum ibu doakeun we sim kuring sing bisa ngurus anak sorangan nya piraku ari embung mameureunnya mata kadir ka dia ge urang mimitian enjing pek subuh enjing-enjing cobaan salat bareng jeung bapak sareng pek malah saminggu sakali mah bapak teh kudu ngahajakeun salat teh ulah di masjid wae kudu di imah hiji dek ngontrol tepi ka pelbah mana bener jeung salahna salat pamajikan nu kadua rek ngadidik anak ku metode persuasif metode contoh praktek dakwahku perbuatan lain dakwahku omongan kinten-kinten para pemuda para sepuh ibu bapak tong panjang-panjang ting urean sim kuring da target ngaji teh lain jam-jaman kahartos atawa henteu mun kahartos geus urang cekapkeun we sakitu urang cekapkeun muga-muga ketepang deui jeung sim kuring entong lila ting boga umur teh hayang atuh 80 kali nuzulul Quran deui we teu naon-naon muga-muga uraian sim kuring eta teh nu benerna tina agama nu kaliruna mah tina kakaliran sim kuring sorangan we muga-muga Allah ngampura sok urang ngadua sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama amin ya Allah ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi